Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat dina hate tah tempatna, saperti niat rek ngilangkeun hadasna, atawa niat rek wudu upamana. Ngumbah beungeut fardu wudu kaduana, batas ti luhur tempat jadi buukna, handap gado batas beungeut nu handapna, ti ceuli ka ceuli batasna lebarna. Katilu ngumbah leungeun sarta sikuna, kade poho kumbah handapeun kukuna. Opat ngusap sawareh tina rambutna, rambut nu aya di